maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Syakabula syakabale. Bisa dianggap pangesnya terbab. Bisa, sekalian tarompet. Bisa. Multifungsi. Ngacapi, nyaron. Caron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipakai mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, ku abdi tiasa. Hiburan bakal. Asa nyarios e. Mangga gan. Acara ngeunten opak. Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkeun. Teu percaya teh abdi henteu tinggalikeun. Nya. Ya, burukan teh. Deui. Geuning sadanu ngara gaji. Arpusna teh Chef. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apaan ieu terek perang? Lah, keun ante perang muladan. Urang ngalagu heula we na mah. Munut lagu naon? Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi panginten ta eta. Tah, kitu menak teh apa kana lagu teh. Menak teh apa kana seni, da moal nyaah ka cenah ge. Moal. Mata kaya duit ke seni teh dihakannya geuning. Apaleun teh. Lain teh apa teh Gerak ku agan dagukeun. Sok. Tersangka geuning tersangka temanire nu satia Nah, geuning silung pot kawatna ngan hiji. Aduh, sia nyelakakeun mah ka aing. Kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadong hina aing. Aduh. Gan abdi teh asa narompet. Cing sok. Yo. Cing tarompet teh. Surupkeun heula, surupkeun. Palai lagu naon agan? Cing buah kawung. Pulang. Bener alus. Nah, geuning ngaleok. Ieu leho nolong. Lain ka aing teh jelakakeun da kabeh jelema teh. Wah. Jak, tingali namru. Tinggal kitu dulungan. Loh. Kan. Ayeuna mabalik. Gusti. Kumaha tos kieu yeuh agan? Cing bapak maneh kade gitu. Ayana. Gandeng. Ulu agan. Ulungan wa di kumahan mah teh nun. Ditajong wa. Lah, tajong. Ditajong wa. Ulu. Kumaha parantos kieu wa. Alah, hebat tajongan anak kan? Wah, lain beja Kang. Ya, beja mah gugur teh si guyur. Eta teh. Nah si guyur mah najongna jeung pamajikan. Eta kabur wae. Ganti dua peti ganti. Aduh.
Ulan cing tulungan percaya kau lamun teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kasawa leungit kepercayaan putra antar Jawa cageurkeun omat itu kan kepret siapa ini yang nyebut atau ka bapak mah munini tah tulungan upama teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawang sokanya tulungan cing persanten percaya ka lain senjata dunia dulu yuk lain senjata dunia anu dipake tuh udah kolot mau waspada wae muat tika dipaten dunia kene sama siapa yuk hei urang luhur jodoh nyuke itu karena bintang kan hei urang luhur tun entong kasa kesek dina kayayas tun entong ngalelewe sia si Allah ngadalang gitu ta maka Allah uluh geuning ti sawarga itu semah aturan dawuh lan semah katuran dawuh cepot tawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayu tanggung jawab bade ieu tirta kamandalu rek dikucurkeun hideup Gatot Kaca waras teu makaning jati teu makaning waras saluya lilir yang merbangun tah lilir yang berbangun kaya himpeng sare ngalinuran yang ngalinur aya we ke jelog nanya euy hirup aya we eta jejuwirna cu uluh agan aduh geuning aya eyang ti sawarga heueuh kasep doh dan ku abdi tahu ku abdi ini di Landongan kumaha karaosna cik udah lulus eyang lulus kang tos bulan nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama sakalian bisa dikepret ke ku aing sok sakalian ulah kagok hayo duh teu wantun mangga nyangakeun we si bodoh kulit waru angan dalu sinegul nuhun wa sawang suna iya diuk kasep kulit waru angan tahu si dugul ya budak dugul kulit teke lain si Aples kita halo di sini Aples apa di situ aduh Aples wah baru patau lawan deui Sutija Kasep di mola eta simpen heula wiatkeun ka Semar tarumpah selama ieu pake gua ngawiat gua sok buru-buru aya teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicakal ku Sutija di malam lawan amit wa doana wa wilujeng lalajoan aja pade sekali ini jang saya Aisyah teh resep ngadukeun jelema ha
sadaya-daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si lain ya di dunia teh lirik di mun di dunia mah si lain teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana Sire alingan. Sire geuing. rumaos buru-buru cagerkeun kersna moal sarubaka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kersna deuleh ayo idit bangga idit bade hayo idit Gatot Kaca idit bade Kakang Semar tenang idit tenang ayo idit udah wah anak-anakan Kakang Semar ku bararaung untung teu teu besenge moal aya nu ningalieun ka ama kasep saha bae oge oh daing teh mata peda Ujub daya. sok Gatot Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka ama moal aya nu ngadengieun sorama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu Eta. Ajajar we teh kolot lu. cih kan ieu sahaya di tukangeun maneh ngadenge sora aing lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukangnya Bisa ka penampakan di tukang mah ta eta. nepi kaki Lebih ka sararomong mah. sararomong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si lain sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tinggali saha di tukang cing tong heureujang tong heureujang ya tuah Aya naon? Jolorat leret eber. weh teman-teman Ya hege kulo. my friend and my brother everybody come here Ya oke. come on Please. Duh. Allah. Oke. sepanjang beragama Duh. Duh. Allah. dunia maksud pinangki gagal Hege kulo. kumaha di
happen? Ke diuk heula lanan. Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piraanan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakaremel mah. Aya naon ke diuk. Nih gerakan naon. Kesumenep ka Sumedang, ka Parung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon sih? Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium, kuas bacil. Rasa ibu masih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantap teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Biasa di dalam penglah benar teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan tidak budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibarat oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh.
Maneh masalah nah cek maneh tadi di Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag sasi siap sapsi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh kita apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa di lalempeng denawa samia merbayaksa denerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola dunungan urang siap
burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Geus keun bae tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada ngopasnya. Teu pararunggu dakwah teh. Ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Walah. Agan. Nuhun agan salamet. Salamet dawala pidoa ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti korona tadenawa anu bir boro rek dibaje ku abdi nama teh aling bejaan si asta jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ieu panah saya kurang saya mah jeung loh. Lurah teret atuh. Bisi nojos kana soca. Alah. Ai maneh dek ka mana? Bade nabeuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak. Boga panahna, lah panahna boga gaduh mana teh ieu sia. Ti mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein. Di Baghdad juga di As. Ieu pusaka Baghdad teh sia. Senjata kimia pemusnah massal daerah itu masih di Afrika ada iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun. Naon teh negara belah kalerna India. Iya, di Bogor ka kidul. Iya, keluar ti Cakung. Nyingkah sia buru-buru. Aling kucing harapan kaula. Janji ngaganggu anu ngaran Semar Badranaya ancurkeun wae.
Pok, kak, tok, tek, tok, tok. Eta jaka dingkir. Dawalah. Naon? Healing. Hiling, bisi kasabat. Kasasar kare, hiling kasabat ti korot eta akang madu lepas pisan. Awas, senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu teu pugu. Darah tinggi senjata aing mah. Sok kamu teu pugu senjata akang mah kade. Tembak aing lah. Senjata akang mah teu kapayarana. Haling duala. Haling dua. Siapa? Naon? Ri akang. Ongkoh nyumput. Ekaeun. Tuh nya tukangan kai. Ai irungna nolol. Da banyak. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sahabat. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon nya. Gondok. Modar siapa? Hush. Hush. Goblok je euy, eueuh bensinana. Dunungan geus beunang mah kabeh beunang wae mah cengalikeun. Bisa jadi teh. Wah, sakarat teh. Desapira Den geuningan. Teu sapira sia. Teu sapiring geuning euy. Di pintu desapira. Maruka ulah ilaha illallah. Eta dunungan nuju di kolor teu tinggal. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapak maneh, bapak maneh nyumput ulah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nakusahakeunana ku abdi tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Da jauh dunungan mah lemes. Nya nu agan geuning ieu mah. Eta mah sering di Allah. Kan dunungan nu akang. Nu akang mah Hor anu dewe ka mana nya euy? Kaget deh ka euy. Wah babas ka Jakarta ka geuning. Kabinti kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Kacuek anu boga. Iya geuning gede. Alah.
Dawala. Tulung. Jauh. Jauh ya. Loh. Wah. Alah. Tolong. Duaan tahu. Duaan tengah doa. Wajan. Satria wajib dipuja dipuji. Alah, selamat euy tuh. Alhamdulillah, sang jadi ngeta. Nyangsang ni tangka sukun. Katokeun jangan gitu. Alah, ya Bang Bara tuh. Hello, siap. Nyari tulungan kan tulungan di Bang Bara. Sugan teh saha we, aduh. Aya kejadian bener. Tolong. Sakitu ge salalamet. Kurang 5 menit silaka maneh. Aya kejadian naon ieu si Cepot Sidawala? Bukan teuing eta aya. Udah. Hei. Udang. Aya aka salamet. Salamet euy. Hari silaing. Kuring mah paeh. Udang sia. Alah. Dudungan. Tobat teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh. Dieu meureun. Udang Udang. Lain gogolengan kitu kan. Udang. Alah. Alhamdulillah Gusti geuning Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun sumabak teh sulan ditarima won. Bagi kejadian naon maneh? Bagi kejadian naon? Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya. Pangna maneh aya di luhur naon? Abdi teh dialungkeun usaha. Abdi teh nuju dipila pangaulaan Arjuna. Ya, tuluy. Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun Juragan Arjuna. Geuningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum lemah doa apa sareng sajabina. Iya. Agar nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunyung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede. Aya buta sakitu teh janghuna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kahareup sakitu. Kagigir sakitu. Tuluy. Eta buta teh kulan
sumping na kapayunan Juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapak. Menta bapak maneh. Nuhun keur naon? Kang etu mah cenah. Dugi kadi sajajarkeun jeung eme bapak abdi. Marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tokmol pisan mentakna teh. Atuh puguh Juragan Arjuna teh janten nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa dieta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta. Di mana teh? Di ditu neme. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta. Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapak maneh. Muhun kulan. Di belah mana dah? Paling ditu kulan. Ini. Orang mah ngarere atuh. Manehna salah lain kawas ka bangsat. Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeuh. Haling atuh aing tunggu sakalangan saja. Atawa si lain teh heula. Nah, maka jeung haling eta lega jalan teh. Eta jalan ke Bulumbung atuh. Dok. Kosong euy. Cek itu jalan gede. Lain maneh teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali? Heeh. Bukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya labarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge di kumaha ya. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Kolina. Ye meni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi ngejar. Hei. Muni ngagolosor. Doai di bobodo mah henteu nyingga. Tapi Kemana, Bio? Weh, goblok. aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Alah, gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Ai kagaraga. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Wah, teu bau. Sugan teh moal datang deui euy.
Salamet ya kan dulu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo musik Eta Kang jelas. Wah, baru kada benang baru. Wah. Ditempo begitu. Gelo ngabinti hon. Ngabinti hoi. Iya, modar sak. Anjing. Eta gerakan nahaon eta. Hebat dulu. Weta. Resap. Iya. Oh, siap. Aya eta Kang Nendelan. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya. Woi. Woi. Dari Kakang. Siraje. Woi. Kayak eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh serius ya serius. Oh iya. Hari Sugan jeung lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya kok. Iya tah. Iya. Iya. Mereka bomohan. Woi. Lain diberi kesempatan gua. Antep, men. Katsarios Gatot Kaca kairing ku Astra Jingga sareng Dawala. Ayo beribut. Maha Guru Allah. Jang. Kumaha teh euy? Dewek deuleu euy, unga jelema deuleu. Si cepot maling di pasar ear. Bapak deuleu karunya koceak padahal dewek teh rumah asa. Saha nu kumaha wani kitu ka aing? Bade di mana di payahanana abdi ulang? Di Uklel. Bebejak ka kuring sok. Lamun akah rumah nyokot layang jamu sekali musada sok dikamanakeun. Di mana ditunana saha nu nitahna? Di rumah sa aing ge moyong di rumah sa. Kabina-bina cing kayak aing. Ulah ngalieurkeun batur ke hukuman bakal 2 lipat. Berat hukuman. Ditenggelan ku bapak ku beubeur. Teu ngaku keneh wae.
naon atuh kudu di aku ku aing masih di bentar gludug gimana ge. Da teu rumasa aing teu rumasa da wala. Ulah ngerakeun. Naon anu kudu di aku ku aing. Tah kitu kan. Diolok di kumaha-kumaha ge tetep pun lanceuk teh tegangkeun aing mah kieu we nanyakeun je. Taroskeun ka juragan anu leungitna poe naon malam naon. Tangtos agan uninga malingna cepote malam Jumaah. Di Jumaah kamari? Iya. Abdi ka karaton? Iya. Aing malam Jumaah kamari aing jeung sia naon? Kapan gapleh? Di pos hansip harita teh ngarona kaleungitan aing teu henteu na sia mu jadi saksi aing apan aing teh geuningan kerek gigireun sia dina saung teh dina pos hansip teh nepi ka isuk-isuk teu ka mana-mana bayangkeun ti itu maritis ka kota sabaraha jauh da leres agan teu ka mana-mana dina malam eta teh pun lanceuk teh. Ya kaulah yakin yen si cepot ieu teu maling naon-naon kaulah sanggup jadi saksi na agan sanggup jadi saksi iya entong kan moal nyieun saksi palsu abdi sabab agan teu nyaksian abdi di lemur lain ieu mah aya nu ngaku aya kajadian nu sejen saha sarua jeung mane sarupa. Di mana jelema kan? Tenggelan ku aing geura. Tenang. Di mana kan? Lu fitnah tamun kitu. Ya tenang. Lah, aya geura panggih alhamdulillah digisi ku abdi. Tenang. Ujar meneng Gusti petengatin nira. Petengati solen ngerasalin pawarna salin pawarna Astra jingga dawala Gatot Kaca newak tapi nah bakal melaan ngandika kan nanaonan ieu teh abdi teh dicanak ka leuweung agan abdi teh disangka teh rek dihukum maneh rek dipaehan tapi agan geuning sangem janten saksi yen abdi teh teu maling sanggup kalau jadi saksi nya nanaonan abdi teh lieur ieu teh cing anu bodoh teh atuh ulah di eta teuing lah. Harapun Semar abe kaubaran Bapak Abdi teh di lemur teh murukana teh ngilu mingpin kesenian tradisional gong sibolong Pusaka Jaya Buang Jayadi di Jalan Raya Tanah Baru teh geuning Gang Empang gong sibolong teh kesenian tradisional teh anu wajib dilestarikeun nya kari-kari ayeuna abdi teh dituding maling layang jamu sekali musada mangkana dinten ieu teh janji aya nu manyer aya nu ngawayang abdi teh idu naon idu tahlil sanggup kaulah pikeun nyalametkeun maneh sing regreg cing pageuh bisana jelema dihukuman teh hiji pengakuan dua bukti tilu saksi kaulah saksina yen maneh teu maling kadua barangna layang jamu sekali musana nyakel teu henteu tah oge maneh pan teu ngaku mun moal kena hukuman lamun anjeun can aya pengakuan jeung barang bukti tah cing regreg kitu akad atuh
eta paurna teh pun cek lemah jantung nya da eta kana udun atuh da mun teu reureuh udah udun apa mere jadi agante naonan itu kikiran anak abdi ka dieu dek ditepungkeun jeung anu nyokot layang jamu sakali misalna eta jelema pangga nyalukan abdi kena ditepungkeun teh naon dek nyalametkeun maneh nyalametkeun abdi tina tuduhan eta nanaonna di manehna teh nya manehna teh nu maling pangna manehna mirip-mirip rupa abdi hartina rek ngadudomakeun antara agan jeung abdi cing waspada gan pamarentah juga pihak katilu ieu anu bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang cing waspada eta mah dunungan langkung uninga perkawis eta mah margi agan mah dina widangna Badan Intelijen Negara ngan bilih lali ya abdi sasaranana ieu kade ayeuna teh loba nu ngamangpaatkeun pada rugu bahaya ieu negara parantos kieu mah ieu agan ridho teh aya abdi dawu abdi mau rame teh moal tuh ya penastik kersahyang tumampara barang nuju raos nuju ngariung ulah kaget jelema pindah dia pindah dola naon ngali pindah Bilo ka Sukabumi pindah hey dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati ya geuning geus panggih sari kaya kemang lajak bonceng wah woi, darah mang. Taruh rupaan pika gitu. Saha jadi aing sun gokong. Iya Gusti rupinanya anu maling layang jamu sekali musada teh. Heeh. Ya. Saha ngaran maneh satria? Kaulah Gatot Kaca. Kadiekeun eta jelema nu diiket naon maksudna eta teh buronan teteh bangsat layang jamu sekali musada aing jelema buburu ye jelema butuh sabab aya pelakat belah ditu saha-saha nu bisa mangihkeun cepot di leuweung bari beunang layang jamu sekali musadana aing bakal menang hadiah ti raja nyaeta aing bakal diberi hadiah ngurilingan Monas ai kitu eta kadiekeun ku kaula rek dibawa jelema
dasar sia nya dola tong boro jelema deuleu bangsa nu kitu ge geus nyahoeun aing maling nepi ka kasohor aing bangsat nepi ka kieu jelema ngarubuhkeun nama baik batur tega nian di kau eta lupaan si cepot nepi ka jiga receh gitu nah jelema ka aing rupa-rupa manehna jiga duit galabag lain umaha ya kejadian nepi ka kieu urang nama baik tumaritis ayeuna nya nya ieu hayang panggih we jeung hei di mana layang jamu sekali musada pot kumaha gad ulah pipilueun kana urusan batur sia aing mah kumaha pelakat deuleu montong digugu ta ieu lurah tam-taman negara anu bakal tanggung jawab hah montong manglawan ke sia boa sakongko maneh jeung bangsat hah menang panyogok sabaraha sia ti si cepot ya daula tuluina jadi angay-angayan kagorengan ngagedean daula euy duh lamun aya wartawan aing mah teu riweuh aing serius ku abdi Gusti urang podaran teh jelema teh nya bikeun si cepot ka kaula sing hareupan heula Gatot Kaca apa kon wani marang aku ora wani teh ning pakulanang kulana aji mula ti tegah ya brong sia dinu lega kor kadieu sia kahareup Yahudi aduh si goblok ngomong sia tara salat si goblok naon sih teh maksudna teh nah aing salat kudu beja ka sia jelema tukang salat mah tara pulang paling nah aing geus maling naon layang jamun sekali kali dua kali tilu teh kali angke meureun katimus hei jabrik naon didinya potong tua toes ya beres didinya ulah ngajago tak ka jelema ieu nah ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anya selang neangan lawan saumur hirupna can nyahoeun digetih sorangan gerapek pecakan dagor silahna kulingis kuat modar ada sing hati-hati pasrahkeun ka aing layang jamu sekali musada naon kudu dibikeun ku aing goblok modar sia acan cikan urang patutunggalan jeung aing terus woi bisa aduh woi woi musik sia dicekek wae anjir hebat gerakan timbanganana euy oh woi ya tuh beres woi wah sia bisa kamu beutkeun bro berat euy woi ya lingas euy sok sia woi woi ya woi walah anjing aing kada tai muning beungeut hakan sakalian sia
ketrek banget aing. Woi. Woi, tapi dia. Ya, teu beunang aja ya. Woi, tapi. Setan sia. Buah homo sia teh. Aing ngintod. Woi, sapi. Pek hayang mah pek. Setan komoditas ya. Aing mah komo nu babari nu hese di korobet deuleu. Alah. Alah beres. Halo, wet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji. Alah. Pusing atuh. Alah. Gatot kaca nepi ka ragot gitu dulu. Pasti we tukang. Lir muning rarakitan kudu papasangan teh nyaan. Asa regreg we lamun kieu mah dewek. Ngan teuing ngolo meureun gatot kaca teh. Supaya aing ulah kabur, padahal moal kabur aing mah. Kabur ka mana bari nage? Lamun dewek kabur artina aing boga dosa. Moal dewek mah. Datang nirata ngademan ewuh pakulingan rana. Datang nirata ngademan ewuh pakulingan rana. Ewuh pakulingan rana. Ngolo gitu gatot kaca ceus nepi ka sanggup jadi saksi nyalametkeun dewek dah heueuh dewek sing dibentar guludug aing lamun nyokot teu rumasa aing cecerokot tong boro maka jeung kumaha wani asup ka karaton alala jerih teuing bener saumurna ge taras saumurna ge aing mah sama terase ai bebersih teu wani da tetegeun atuh aing kudu ngadampa karaton mah biasana nancak palupuh. Ayeuna eta depi ka geunyeulung ka mana-mana cepot maling. Bener. Naker fitnah tanya kan. Bapak aing nepi ka baeud ka aing. Jelas. Nepi ka nyungcung ning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Di mana? Saha? Iya pangkereun. Wih. Ieu teh kalangkang aing lain gitu. Kalangkang. Dawuh kacaan tuh. Cermin. Naon cermin teh? Cermin sok digelom. Permen atuh teh mah. Saha sih? Dewek euy. Dewek saha? Dewek cepot. Dah. Naon? Sia meureunna nyokot layang jamu sekali musada teh. Heuh? Heuh dewek. Geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka aing rupa aing ditiru baju aing dina koper eueuh hiji nyata eta sia dipake ku sia aing baru nuding ka si gareng diteang ka pagadegan eueuh di pagadean oge eueuh baju kieu sugan aing digadekeun ku si gareng sia nu nyokot baju aing heuh oh iya keur dipake ku dewek
saha sering teh dewek cepot aing cepot mah goblok aing geus sarua anak saha sering anak Semar aing anak Semar mah berarti sarua dewek jeung si lain teh sarua eneh anak Kemar teh wah anak Semar teh Kemar baheula teh meureun dipiceun hiji meureun atawa anak selingkuh kela nancing balik gue anu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek si laing dewek naon maksudna saya fitnah teh kaing harta banda dewek teh boga geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka dewek hah itu ujug-ujug belgu genarana cing kasang tukangna naon nya ari kasang tukangna mah supaya ngahiji rakyat jeung pamimpin bebarengan dina gawe ulah rek patongong-tongong ulah rek pagirang-girang tampian bisa ngawujud sagarupa pasoalan teh tetep antara abri pimpinan jeung rakyat teh kudu sareundeuk saiga hirup bebarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia berdiri sama tinggi duduk wayahna kudu cengkat deui maksudna si lain teh naon teh ieu teh kaayaan negara kieu teh pajejeut kudu deuleuan harengheng kudu dengean teh akibat tina patongong-tonggong lamun salah saling gorengkeun tadi dia saling tuding we antara lembaga jeung lembaga geus silih rengan cak-cak jeung buaya di darat aya aturan tukang newak ditewak tukang hukum dihukum tukang mariksa dipariksa bener eta kejadian akibat tina pagirang-girang tampian sabab naon ieu jati dirina dina layang jamu sekali musada dimomorekeun diantep ti mimiti ketuhanan nu maha esa nepi ka kamanusiaan anu adil jeung beradab keadilan ayeuna geus diawet-awet hukum geus dibuat diloba dijual belikeun kana duit hah bener lah pikir ku sia ieu ambang kehancuran ieu ai sia atuh naha pipirulkeun urusan batur pan sepot mah aing abeh datangna ti si laing teh jadi figur ku dewek pangna ditiru ge da ayeuna mah nu ditarima ku jelema teh figur da politik jeung partai mah geus loba teu dipercaya tah dina pabrik figur ieu wayahna sing bener-bener temongkeun jasa nu hade ka rakyat Allah figur artis ulah dumeh siling artis bener hak teu naon saha-saha oge ngabogaan hak tapi bener kudu jadi ahlina dina sagarupana sabab pangeran geus ngabejaan lamun nitah kudu ka ahlina nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana empek saha-saha oge jadi pamimpin ngan dina lebah dieu ulah tuturut muning tapi benta supaya bukti dina gawe migawe eusina layang jamu sekali musada ti mimiti ketuhanan nepi ka keadilan buktikeun temongkeun ka rakyat teu hayang kuring boga pamimpin loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata nu penting kenyataan masyarakat teu butuh janji tapi butuh bukti pikir ku silai pok pek prak pok ngomong pek pikiran prak pigawe keun soal eta ngan eta layang jamu sekali musada nu dipaling aya di maneh aya di dewe aya tong salempang mana ieu tah ya, cika geus ulah. montong gitu. Cika ulah. Enggak gitu ah. Enggak. Naon maksud aku dewek ulah dicokot? Da dewek merek nyalametkeun. Da eta teh nu dewek, hak dewek. Mana teh eta? Si lain bertahankeun naon? Degekeun ku sia. Entar gitu. Tadi dia butuhna manusia-manusia nu handal teh.
ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas manusia nu handal si lain eta teh lalawora pagawean kitu teh getah sarupateun kumaha sieun sia dituding ya heueuh bisa teh salamet si lain lamun si lain teu nyekel bukti ku dewek teh dibikeun ka si lain diteken terus si lain bakal salamet sabab ieu layang jabus aya di dewek tapi lamun layang jabus aya di si lain dek bisa mungkir kumaha sia coba ditenggelan coba dihukum sabab aya barang bukti di si lain ulah lalawora ulah getah sarupateun ulah beunang kajebak sia ku hate tah di dieu manusia anu ngarti teh gitu pikir panjang jadi getah sarupateun teh eta teh pagawean jurig pagawean iblis bayangkeun lamun layang jabus aya di sia bener sanajan si lain teu ngaku tapi aya barang bukti dek kumaha sia ngomong bisa mungkin astagfirullahaladzim ya oi pikir terus langkung ke pangalang nama kumaha akang gitu tangke teh melengkung bekasnya lahan eta teh dina sagala rupa widang kudu ngarti sia teh jadi rakyat teh keur mah dipitnah aya bukti wah keur mah dipitnah tah mah aya bukti dek mungkir kumaha pot lawang bui geus muka bener anu geuleuh mah jadi beledakeun neungeul pada sok tanggung jawab sia kumaha lamun barang apa menang nyokot si lain aya dewekna eueuh dewek mah tinggal ngaleungit ieu layang jamus aing ini teh sia katempuhan ini teh jadi bingung deh kumaha nya euy ini teh kabojong awas jebakan-jebakan bot komo zaman kiwari loba nu kalikuna cing bisa nyerak deleg istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kanginan dina sagala widang sing bisa adu telu ampar tiga teh sing bisa cu jadi warga negara anu hade jadi warga negara anu tanggung jawab pikeun kasalamatan diri jeung negara disiplin pinter ulah kabalinger sing mun pinter ulah kabaringer mun bodoh ulah katotoloyo pinter jeung arti kan ulah nyanyahuanan aya rumah sabodoh mah sanajan nu pinter ulah kabobodoh deui alah nyaana eta mah pinter nu pinterna kurang arti luar biasa kejadian ieu aing jadi bingung ieu entong bingung ilmu anu bakal mere beja beh dituna rahmat pitulung bakal turun ka jelema-jelema anu geus jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kanginan cicing dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disipline kana aturan siling masa kitu. bener baca nu Alah. Ampun teh. Weh. Juragan Gatot Kaca tuh ragot gelut. Heuy. Hanu mak. Naon? Sageus li. Saya. Heuh si lanceuk sia aing teh. Ieu. Nah si teh pirakupan bebarengan ti init. ada sarua Ieu teh aing cepot. Hari ieu cepot. Wah aing bingung milih ka mana nyolok ya aing. dek anu mana tadinya we kan utos bukti pulang Munur hayang mangihkeun nu kieu mah urang aya layang jamus kalau musada aya di dinya nah sia teh pugunya teh aing mah dituding aya layang jamus kali musada menang maok teh mana ieu sia geuleuh kunaon ngawe lah tuman hei kelenan bisi kabur ke sia keur diolok ku aing
Dola maksudna ngahina mitnah kadulur aing naon sia halus silai ngamek eta cirinya kadulur ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan anggang silih teang gering silubaran pae silih rasanan salah silih benerkeun poekeun saling caangan tong boro jeung dulur jeung deungeun-deungeun jeung tetangga ge eta geus jadi kewajiban manusia daya gorengna gitu tah eta hartina kokoh persatuan jeung kesatuan keureuh ti ayeuna ieu nu diharapkeun ku ieu layang Jabus Kalimusada teh nyaeta dina gawe-gawe sapopoe jelema lain ngocoblak dina sungut. Hei sastra jingga tejo dunungan sia pindah ke depot boga dunungan FSMR gitu pot alah maha guru ongko banteng benteng naon lulus kaula teh digebuk ku ieu denawa beres hadus oh wajar tah rumah saja di jelema teh kitu jadi sing inget di luhur langit aya langit jadi ulang nganggap enteng ka jelema namun urang boga rumah sa urang pinter tak komo batur ulah urang pinter henteu batur tah eta nu cilaka teuing aya nu saluhureun anjeun pangartina ulang nganggap enteng kana pangarti batur waduh ieu jelema aing mah teu luas ngomong kitu ka dunungan nyaan euy araraneh hirup di dunya ayeuna aing teh ngimpi lain teh leuleusnya dunungan maneh ceuk saha ceuk aing ceuk dewek mah teu cager tinggali teu oh gan murulgan saksian ku ganti luhur luar biasa ieu kejadian sok gede bikin layang Jabus Kalimusada ka aing enak jadi dua sarupa dulu itu wala kaharti ku ayana dua cepot kuring nu maling mah tak ieu anak Semar nu katuding heupan maneh ge cepot heueuh sarua ene alah kajebak aing lamun kieu ku nafsu nu matak tong susurumputan sanajan anjeun ayeuna make pakaian eta kuring muasilo bukakeun sok menta jeung nu aslina kuring nyarita pinastik kersah yang tumampara ieu denawa teh sing horeng Raja Amarta Prabu Yudhistira nyaeta anu nuju milarian ieu pusaka layang Jabus Kalimusada Nur cakya sesekar niwang cakaya gilang gumilang Nur cahya uluk sesekar niwang cakaya gilang gumilang pajarkeun anak Semar nu maling tak eta aslina menyuguh ka anjeun anu ngajen karajana anu ngahormat karajana da rakyatna mah geus ngajen ieu teh ulah dipararancing ku kajahatan oknum-oknum anu teu tanggung jawab kari nu diajena ulah pinter kabalinger jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan keur mah jelema bodoh tamah dibobodo karunya tah asli nama eta di maneh mah teu nyokot layang Jamus pot Gusti ampun deui ampura pot keun bae kaula sanggup nyalametkeun maneh tina tuduhan ti balarea
dageningan aya nu sarua jeung maneh aya nu jiga ngan kaula teu apal poho kana hukum jiga ai jiga teh lain dan nu nya mah nu aslina ngan kaula dek nanya ka eta jalma sae lah daya-daya kan ih ku agan taros agan tanggung jawabna abdi yang salamet tina tuduhan isin pindah dawala sae ari anjeun teh saha kuring nya aing nya aing teh anjeun anjeun teh kaula kuring teh anjeun anjeun teh kuring kuring jeung anjeun eta keneh tak ngomong geus kayaknya mah teu ngarti aing mah lieur jadi pangna anjeun disebut kaula kaula disebut anjeun teh apa ditunggalkeun dina la ilaha illallah Allah geus ngajadikeun kuring Allah geus ngajadikeun anjeun Allah geus ngajadikeun nu pinter Allah geus ngajadikeun nu bodoh Allah geus ngajadikeun utek tongo walang taga ropeti gogodongan tunggalkeun Allah jenenganana ti aya nepi ka eueuh anjeunna keneh nu matak muka sapah diri teu kahalangan ku aling-aling kabeh oge pujieun wungkul alhamdulillah sadayana puji kagungan anjeunna nu ngurus sadaya alam pek geura tunggalkeun katunggalan nu maha esa teh pamimpin jeung rakyat jeung angkatan bersenjata eta keneh sing ngagigi dina ngajalankeun roda pemerintahan hartina nyeuweuk dina sagarupana bakal ngawujud dina sagarupa pasoalan anu dicita-cita anu diprogramkeun lamun geus bener-bener gawe babarengan geus ngabuktikeun dina gawe sapopoe sirina layang jamus kalimusada ku anjeun dengan ukur dijieun isim dibulitkeun dina cangkeng naon maksudna disimulkeun ieu layang jamus teh ditunana dina sirah anjeun hartina jeroeun sirah nyaeta dibuktikeun ana dina gawe adil pramarta teh buktikeun ulah loba saur tanpa buku loba carita tanpa nyata dimerdekakeunana ge 45 4 jeung 5 teh salapan dina wujud anjeun teh aya salapan liang panon 2 irung 2 liangna ceuli 2 jadi genep 7 jeung baham di hanap aya 2 liang cikiih jeung liang pedut salapan liang hakikatna dina diri anjeun hiji panon jeung awasna 2 seuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna sungut jeung ucapna seuli jeung dengena otak jeung elinganana ati jeung pikirna saraf jeung rasana leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna ditunggalkeun 10 tunggal nyaeta wujud jeung hirupna nah asa omongan bapak aing jadi bapak aing lain apaan bapak aing teh bahasa init aing teh aya bapak ieu mah jigana gara sok kadek euy apa nu jadi raja amarta saha ya syariat nama kaula lain saha rakyat anjeun mah pelayan anjeun mah ukur dharma kusuma ngawungkulkeun nemongkeun gawe ulun kumawula karahayatna pikir ku anjeun lamun anjeun eueuh rakyatna harek mingpin cucunguk rakyat nu kawasanya
ya tah di dieu aya kedaulatan sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat ulang ayeuna tuh ke si Cepot raja maneh teh anjeun mah jadi raja aya waktuna tapi rakyat pangsiun rakyat aduh matak sora rakyat sora Allah tersangka teuing aing bapak urang ieu teh jigana jelas euy da geus urang kekesek tarima layang jamu sekali musada tarima ku anjeun hiji salametkeun tuduhan batur ka si Cepot nampi kadua jalankeun dina gawe cukup sungut mah kaput ulah loba omong buktikeun dina gawe sapopoe ronjatkeun ajen inajen antara pamimpin jeung rakyatna rakyat jeung pamimpinna di dieu saling jungjungkeun saling asah saling asuh saling asih hartina profesional sing bener-bener anjeun jadi negarawan sing bener-bener anjeun jadi politikus menuju jadi kedok wungkul orientasi na ulah kana kekawasaan bahaya ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana sebelum pacara tetep orientasi na kana jadi media hartina anjeun kudu nyalurkeun aspirasi rakyat tu sabenerna laras kaula nun dupi salira teh saha aing tunggal anjeun jeung aing pinasti kersayang tumampara ieu kajadian teh dimonitor ku Batara Kresna Arjuna Gatotkaca sadayana oge sami ngahulang ngaraga meneng nempok kajadian anu spektakuler luar biasa leungitan perbih hilang tanpa kerana ieu astra jinga mamalihan nyaeta jadi Sang Hyang Tunggal Ramana Semar Badranaya Nurut Cahya Sesekar Niwang Nurut Cahya Sesekar Niwang sakaya kilang gumilang makom katunggalan Gusti Maha Agung Cepot teu wawuh ka kaula saha teh ente deh eta ku ente deh kaos kasasama kaula teh boga anak istri pamegat lalaki saha ngaranna Semar boga anak saha Cepot jeung Dawala Gareng jadi maneh ka kaula teh aki nah aya aki ngora keneh aya abdi geus kolot sabab beda makom beda alam tapi alam maneh jeung alam kaula teh jauh eta-eta keneh lamun hayang panggih jeung kaula pek geura manunggal nyaeta dina Dharma Kusuma hiji gawe anu sepi ing pamrih rame ing gawe ngan wungkul dina pengabdian sabab di mana jelema ngabdi moal jauh tina pitulung iya kana budu wa iya kana stain Allahu Akbar ngarti Yudhistira kahayang ti makom kaula dina katunggalan dina eta lambang dicatet tapi no damel kaula nunuhun yang geuning Cepot Dawala Gareng Kakang Semar teh kula warga makom eyang wajib ku kaula dihormatna yakin geuning raya teh luar biasa sadaya-daya yang rumasa kaula jadi bujang teh Dharma Kusuma sakitu bra
hiji-hiji na negara anu ngabogaan lambang keagungan lintang ti Amarta hiji falsafah anu adiluhung anu luar biasa tapi naha kejadian alam kieu hartina anjeun geus culdog-dog tinggal iga kacang pohon karena kulitna hartina anjeun teu balik ka asalna anjeun geus ninggalkeun tatali karuhuna padahal lamun anjeun geus ninggalkeun jati dirina bakal kalunta-lunta hartina linglung di dunya di akhiratna ge bakal linglung sakitu ti kaula beura buktikeun dina gawe teu cukup loba saur tanpa buku loba carita tanpa nyata yang alhamdulillah yang selamat ini dek mudah-mudahan ku aya silaturahim ieu Bapak Gubernur ngahibur warga masyarakat Depok anu dina negat ayeuna parantos laksana mudah-mudahan masyarakat Depok sadayana paranyang yuswa aragang milik gampang ibadahna gampang usahana atus ti rombongan sajawangsu sanes waktu siasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu cag